Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya SMS wilujeng patepang dangu deui sareng acara Carita Sunda. Carita Sunda ieu sakumaha biasa didugikeun ku Radio Sinar Mega Suara SMS FM 101,7 di Jalan Selabintana kilometer 7 Sukabumi. Digarap kusim kuring dina Mara, kalian disponsoran ku Aladina Kapsul sareng Aladina Kapsul Plus, kapsul jamu obat kuat, tiasa dileueut ku istri atanapi ku pamegat, nu anom nu sepuhna pikeun ngajagi kasehatan badan. Salajengna Menpas Kapsul. Menpas Kapsul, kapsul jamu khusus pikeun ibu-ibu, hasiatna Menpas Kapsul pikeun ngalancarkeun karseban atanapi ngalancarkeun datang bulan. Sareng Menpas Kapsul tiasa ngalandungan kaputihan atanapi fektai. Salajengna jamu godog cap gorila. Upami saderek istri pamegat katarajang panyawat nyeri cangkeng, landungan baik ngaleueut jamu godog cap gorila. Jamu godog cap gorila Menpas Kapsul, Aladina Kapsul sareng Aladina Kapsul Plus tiasa digalih di toko-toko obat, di warung-warung anu caket, kalayan tos mebar di kampung sareng di kota. Bang, kumaha ieu numutkeun amang ngeunaan khasiatna Aladina Kapsul? Wah, bukan main atuh Aladina Kapsul mah. Abdi biasana tos didamel teh sok karaos pararegel atanapi carangkeul, lalu lulus badan teh. Tapi saatosna ngaleueut Aladina Kapsul, alhamdulillah cagur, badan sehat, kuat jeung bergairah deui. Pokona mah hebat lah Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aduh, make thank you sagala si Mang mah. Aina cek ecuk kumaha? Tau pami cek ecuk mah satos nangaleut Aladina Kapsul teh tami gairah dina hubungan suami istri. Nyegerkeun sareng nyehatkeun kana badan. Mali biasana ecuk teh nyeri cangkeng. Alhamdulillah cager satos nangaleut Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aduh, eta si ecuk make thank you sagala deui. Ari cek akang kumaha? Ari cek akang mah ieu teh Aladina Kapsul teh tidak ada tandingannya. Luar biasa khasiatna. Namih tenaganya, namih nafsu kana tuang, namih sumanget, namih darah jeung sabangsana. Pokona yahut teh Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aladina Kapsul didamel tina pepelakan anu aya khasiatna, ditambih ginseng ti Korea, pikeun mulihkeun kakuatan istri pamegat ngabina rumah tangga nu harmonis tur bahagia. Aladina Kapsul pasti jereknong. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalian ya, bawaannya senang terus. Senang terus dong, Ma. Soalnya, kemanapun dan dimanapun, minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila selalu melindungi. Badan Ade tetap hangat dan terhindar dari gigitan serangga, Ma. Iya loh, Ma. Papa juga pakai, masuk angin Papa hilang, dan aromanya, Ma. Lebih wangi. Ibu juga mau pakai, La 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 la, cap gorila la la la, cap gorila la la la, cap gorila. Kini telah hadir minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila yang berkhasiat mencegah dan juga membantu meredakan perut kembung, gejala masuk angin, mual-mual, mulas, digigit serangga, dan lain-lain. Sediakan selalu minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila setiap saat. Oleskan secara merata di seluruh tubuh sehabis mandi, ketika beraktivitas, dan sebelum tidur. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila tersedia di warung-warung, toko obat, dan di apotek-apotek sekitar rumah Anda. Diproduksi PT Sinar Effendi Murni. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila, lebih hangat dan lebih berkhasiat. Siang ber SMS kumaha daramang siang ieu.
Pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan dipihar pisan kuring siang kalian bare SMS makin cerita Sunda dina judul Nabi Jago bagian ke-12 kang siang. Hanja urang ketunda bagian ke-11 yang kamarinya dioskeun masih nu nuju ngaronda uas lumri jeung obing di mana harita obing rada telat dongkapna satosna nguriling teh tu tanda tanya pikeun uas jeung anu sajena kumaha jeung da carita bare SMS mangga beri jeung ngadamkeun tang landung pang beberapa kunaon maneh lebing datang ngaronda teh kalakat salawak maneh jurig atawari diwa kawasain incuke pulir wae maneh mah apa nanti maneh gagah bejana nari incuna PSMR euy ceuk was bari colohok neuteup ka obing nu masih keneh ngahegak ganeng euy loba catur kuring ngalain PSMR tapi sieun bangi jurig euy mata kukurayeun rek tanyakeun ka si lumri maneh lagi manika calangap bakat sieun meureun jawab obing oh ari sugan teh wuru nah bener eta teh lumri euy uas nanya ka lumri kitu na bari ngareret semua heran mata kukurayeun kuring mah kakara ayuna nempo nu kitu kore am 2 kali papengejeung aya hirup jawab lumri estu ngayakinkeun pisan atuh beuki reuaseun wae uas teh manehna moal percaya tadi nama tapi ari nempo lumri anu ngahegak jiga nu capek mah akhirna uas ge percaya pok nyarita ka Ilin teu sangka euy horeng teh aya kejadian kitu ari maneh percayaan teu atawa teu Lin kumaha nurutkeun pamangih maneh kuring percaya we tapi hayang nyaho heula lalakonna ieu teh na kumaha nu kaalaman teh jurig naon nu kapanggih diriwa kumaha anu katempo teh di mana jeung keur kumaha ceuk Ilin apik pisan nyaritana manehna mah najan batu ribut ge tenang wae jigana bener sok atuh caritakeun bing lah kumaha lalakonna tah uas nanya di kaubing nu ditanya can wakang ngajawab manehna sila heula dina paluku terus menerkeun sarungna ngararada haneut meureun da teuris pisan harita teh malah lumri geus ngabuntal maneh ku sarung terus ngajogo nangkep tuur manuna molohok kana kokol anu ngagantung kieu euy dewek teh tadi ngaronda jeung lumri ka beulah kidul ari dihareupeun imah manggehel digerewan ku Kang Aam satadina mah moal disampeurkeun daerah bisi ngaganggu kanu keur ngajak ka parawan sebab di dinya teh aya nu herang hiji tapi Kang Aam gogorobokan jiga nu dinas pisan terus disampeurkeun sarta harita keneh dibawa asup ka jero imah ka sampak teh aya pakuwu di dinya obing teu kebat nyaritana sebab kaburu ditempas ku uas anu ngarasa panasaran aya pakuwu nah gawe naon pakuwu ka imah manggehel euy ceuk kahayang teh heug jempe heula atuh ngaradewek teu kagok nyaritana maneh mah sok newa-newa wae hirup teh dengekeun ku ceuli kieu lalakonana teh nyaritana mah Kang Aam teh rek mitah ka dewek ari pananya teh rek mitah meuli rokok euy atawa rek mitah newak hayam ti paranye ari si horeng teh dititah ngemitan mayit euy aduh maneh asa dipanyarah dewek teh sieun pacampur jeung heran lantaran di imah manggehel ujug-ujug aya mayit weh apan burangna mah salera ge padanya di dinya teh aya nu gering eueun nu pantes dipaekeun tapi ari peuting bet aya mayit nya reuas dewek teh tebarang ditanyakeun ka manggehel kieu lalakonana teh euy derek-derek obing nyaritakeun di beja nu kadenge ti manggehel jeung nu kadenge ti pamburugana Ilin jeung uas mandi arunggut-unggutan ayeuna mah duana ngarti naon sababna obing jeung lumri kamarinaan. Atuh barang geus rengse cacaritana, obing teh geus ditempas ku uas bangun teu sabar. Oh, jadi maneh duaan teh tas gemitan mayitnya? Heueuh. Bala maduh ampir kawirangan euy. Harita teh pakuwu sumping, adi dewek jeung lumri katut manggehel keur nyarempode di pojok imah. Sabab sieun ku mayit anu usik mata kukurayeun. Lamun kanyawan ku pakuwu mah matak wiwirang euy. Era kabina-bina matak beureum beungeut. Jadi
tadi teh ruas dewek mah. Cuk Obing bari ngusap beungeut terus ngarahuh bangun anu capek. Oh kaharti atuh ari kitu mah euy karunya teuing nyi sae mahnya. Makaning eta teh dipikahayang ku Bah Jahul euy. Da geus bebeja ka dewek. Cuk Uas bari nyerenge terus ngareret ka Ilin. Nah nu maneh kitu kawas bapana wae kalakuan teh ulah nyanyahoanan euy. Bating ku bapakna mah malibikeun eta teh. Tembal Ilin jebi. Nya malibikeun ku bapakna mah sabab bapakna mah geus maot. Anu aya teh ngan tinggal lanceukna. Kitu ge lain lanceuk teges da kabawa ku lanceukna eta mah. Uas depugu nyaritana atuh gancang ditempas ku Ilin. Kumaha ari maneh Was? Depugu teuing ngomong teh. Saha nu dimaksud ku maneh teh? Saha lanceuk ni sae mah nu aya teh? Aya keneh nya eta manggehel, apan pamajikan manggehel teh lanceuk ni sae mah. Jadi sarua wae eta ge lanceukna keneh. Jawab Buas manidaria naker. Nu tiluan sing sarengeh teh jeung seurikeun naon. Nya euy, bodoh manggehel mah. Padahal mah kawin dewe ku manggehel sabab moalna naon? Ngara teu kagok miara anak. Oda teu kitu ge nyaaheun manggehel mah. Pan menang kawin ka adina pamajikan mah komoda maksud teh menang kawin ka adina pamajikan mah komoda lanceukna geus maot ngaranna teh turun kana rancakan eta teh. Cuk Rumli bangun rusuh nyaritana teu pugu. Naon maneh teh ka mana wae ngomong teh turun kana ranjang meureun. Uas muncereng ger sararea seuri sama bunga. Nya heueuh maksud kuring ge kitu ngan salah letah euy. Dari tina hate mah bener eta teh. Hampura we euy, kuring teh sieun keneh ku jurig. Geus ah. Ulah nyaritakeun nu kitu euy. Da moal aya gunana. Ayeuna mah mending neangan sampoe euy urang beuleum lah, dewek lapar yeuh. Kitu Cuk Obing bari ngusapan beuteungna terus ngareret ka Ilin jeung Uas. Sampeuti mana manehna nu kudu mawa mah, jeung nyokot ka ditu ka imah. Cuk Ilin bari rada muncereng samemeh Obing nyarita deui. Ditempas ku Uas anu ngomongna sok keuras wae kawas nu ambek ka Obing. Obing ulah sok saala-alna laun lain alaeunana euy. Najan rupa nangan ukur sampeu ge ari nu batur mah tetep ulah sabab kasebutna teh bangsat eta teh. Sok sanajan urang teh rona. Bang, kumaha ieu numutkeun amang ngeunaan khasiatna Aladina Kapsul? Wah, bukan main atuh Aladina Kapsul mah. Abdi biasana tos didamel teh sok karaos pararegel atanapi carangkeul. Lalu lulus badan teh. Tapi saatosna ngaleueut Aladina Kapsul, alhamdulillah cagur, badan sehat, kuat jeung bergairah deui. Pokona mah hebat lah Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aduh, make thank you sagala si Mang mah. Ayeuna Ceuk Ecuk kumaha? Tau pami Ceuk Ecuk mah satos ngaleueut Aladina Kapsul teh tami gairah dina hubungan suami istri. Nyegerkeun sareng nyehatkeun kana badan. Mali biasana Ecuk teh nyeri cangkeng. Alhamdulillah cager satos ngaleueut Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aduh, eta si Ecuk make thank you sagala deui. Ari Ceuk Akang kumaha? Ari Ceuk Akang mah ieu teh Aladina Kapsul teh tidak ada tandingannya. Luar biasa asiatna. Namih tanaganya, namih nafsu kana tuang, namih sumanget, namih darah jeung sabangsana. Pokona yahut deh Aladina Kapsul mah. Thank you Aladina Kapsul. Aladina Kapsul didamel tina pepelakan anu aya khasiatna ditambih ginseng ti Korea pikeun mulihkeun kakuatan istri pameget ngabina rumah tangga nu harmonis tur bahagia. Aladina Kapsul pasti jereknong. Sekolah Ira? Enggak apa-apa Mbak. Sakit? Enggak, tapi kamu pusat yang masuk. Anu Mbak, anu apa? Terlambat. Alah, terlambat sedikit kan gak apa-apa. Bukan terlambat itu, terlambat bulan. Badan kan jadi gak enak Mbak. Oh, itu tuh masalahnya. Bilang dong dari tadi. Ira, kalau terlambat bulan atau datang bulan tidak cocok atau haid tidak lancar, minum saja Menpas Kapsul, dijamin beres. Memang benar, Menpas Kapsul berkhasiat mengobati datang bulan tidak cocok, menghilangkan perut mulas dan pegal-pegal di waktu haid, melancarkan datang bulan serta mengobati keputihan. Berkat
Menpas Kapsul, aku tidak pernah lagi mengalami gangguan haid. Menpas Kapsul, kapsul serat bulan, ampuh dan aman. Produksi PT Sinar Effendi Murni Sukabumi. Bing ulah sok ala-alana lamun lain alaeunana euy. Da jangan lupa nangan ukur sampe ge ari nu batur mah tetep ulah sabab kesebutna teh bangsat eta teh. Sok sanajan urang ronda ge anu ngajaga keamanan lingkungan. Ari ulu ala kanu batur mah bangsat teh kasebutna eta teh. Nu matak ari ngaronda teh sing apik euy, sing nyaho kana hatina ronda, sing apal kana tugasna ronda ulah sok kawalinaan bisi matak goreng balukarna euy. Nasahan nitah ngalah sampe batur. Obing rada mencereng. Apaan maneh, Bing? Tembal uas kesipnaker. Is, tuh dewek mah teu nitah ngalah ka batu kanu batur, tapi nitah nyabut sampe si Ilin atawa si Lumri, atawa nu maneh was, atawa ka mana we nu aya tapi ulah maling da dewek nyaho, urang deukeun ngarona anu tugasna ngajaga keamanan, ngajaga lingkungan, jeung ngajaga barang warga lembur urang, bisi dilanjah ku garong. Tuapan sakitu apana dewek teh. Piraku teu kapake bae mah euy. Obing mani capetang nyaritana, manehna teu ngeunah di papatahan ku uas teh. Kalah balo-baloba carita. Geus euy, ulah katutuluyan. Dasar rea geus nyaho urang teh keur ngarona, lain rek ngabangsat. Bisi bener-bener lapar mah jig nyabut sampu di kebon mitoha dewek. Keunu tanggung jawabna dewek. Isukan rek bebeja ka mitoha, mun kudu dibayar rek dibayar ku dewek. Ilin milu nyarita, atuh sadaya mani ngahulung. Uas jeung Obing teh nyarita deui harita. Asa kapeupuh ku caritaan Ilin. Telilapok Lumri milu nyarita. Bener Lin kudu kitu euy ngarah jempe. Keun kukuring ngalak nama, sok hurungkeun durukanana ngarah haneut si duru lah. Kitu ceuk Lumri, kituna bari turun tina palupuh. Terus meresan sarungna. Koloyong indit rek nyabut sampe ka kebon. Nu teu jauh ti dinya kabeneran eta kebon teh anu mitoha Ilin. Jep digarduh teh aya nu nyarita sadaya beuseun ngomong senengkeun Obing teh cicingeun manehna neangan suluh. Terus ngahurungkeun durukan dibarengan ku Ilin anu nakol dikokol surana mani ngurulung. Ari uas ngajentul bae bari rada baeud kawas nu kurang panuju kana kalakuan baturna. Anu saterusna mah ronda nu opatan teh tamat nepi ka isuk. Estu teh aya nu sare pisan. Sabab sabeuting pilih genting ngider bari nakolan kokol awi. Kocapkeun isukna kayan di lembur Cirisu ngarada karame ku jalma-jalma nu balawiri. Lantaran ngadenge beja nu ngadadak yen manggehel ka papatenan. Buru-buru jalma-jalma teh ngalongok nu reka kebon ge tetulus, nu reka kota batal, ngahaja heula ngalayad ka manggehel milu bela sungkawa kanu ka papatenan. Jeung diku nu mawa beja dicaritakeun, yen anu maot teh lain si itu si eta tapi hiji pahlawan lembur. Lugis pada nyaho ngaranna nyatana Nyisae mah murid ni Nisae ni Ea.
Mbah Manggehel loba jalma meninggal gimbung di luar di jero, malah dipipir imah ge meninggal diudi. Atuh saware sintarengo kana janela bakat wahayang sidikana layon. Ari para pangurus KBG aya nu absen, KBG daratang. Kaya ning palebe Pak RT tua kampung jeung sajabana. KBG ngajalankeun tugasna sewang-sewangan. Nempo kayan kitu Manggehel meninggal las hatena. Bet asa kagagas nempo layon nyisai mah anu pada ngadeg-deg teh. Kawas kamenak bae. Salembur mah ditumplek kabeh teh aya nu tinggalin. Harita teh Manggehel cicing bae di tengah imah, nyaksian palbe anu keur mulasara mayit. Nyi Sari Putri oge teu milu pahibut, punten teu milu pahibut manehna cicing bae jeung bapana, dan nu digawe magis loba, sagala rupana geus diatur ku pamurgana. Jam 10 isuk-isuk sagala rupana geus rengse, mayit geus disolatkeun. Kuburan geus sadia ngan tinggal indit bae ka astana. Samemehna indit palebe laporan heula ka pamurgana. Paku mangga atuh nyanggakeun da ayeuna mah parantos beres ieu teh. Kantun mios bae ka astana, dilih bade diantara di mangga nyanggakeun ka paku. Kituna palebe bari manggut. Mangga palebe. Memang bener kula teh rek cacarita heula ka balarea. Sabab ieu layon teh perlu dikanyahokeun ku sadarea. Maot nate lain ngan wungkulkeun aku takdir, tapi aya sababna nu leuwih penting, nu gede hargana pikeun sadarea. Jawab pamurgana jeung di ngadeg terus paparentah ka palebe jeung ka sakur nu aya di dinya. Sangkan layon disiapkeun. Pamurgana bakal diantara namun layon geus rek diinitkeun. Atuh terus sadarea harita digarawe anu geus siap mah. Layon diasupkeun kana pasaran tuluy dibawa kaluar. Reg eureun heula harita di panyaweran. Pasaran digotong kulobaan pada nyekal mandireuteum pada hayang milu jajak. Ka Nyi Sae mah nu rek mulang ka asana. Balik ka Gusti Nu Maha Suci rek istirahat di alam kuburan. Sang distarap ngong pamurgana ngamimitian diantara sorana talik ngandung komara bubuhan hiji pamimpin anu bijaksana. Berangkat sekarang? Jadi, Jang. Barang-barangnya udah disiapkan. Jangan lupa bawa gorila. Hah? Gorila? Gak salah tuh, Mang. Masa mau keluar kota bawa-bawa gorila? Bukan gorila yang di hutan, Jang. Tapi jamu godong cap gorila buat ngilangin badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang. Pokoknya buat kesegaran tubuh, Jang. Benar, minumlah jamu godok cap gorila untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Barang-barang udah diikat semua, Jang. Beres. Nih, gorilanya juga nggak ketinggalan, Mang. Berangkat. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit baru dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal linu, gejala biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung-warung terdekat. Jamu godok cap gorila pasti Jrekno. Produksi PT Sinar Effendi Murni, Sukabumi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalian ya, bawaannya senang terus. Senang terus dong, Ma. Soalnya, kemanapun dan dimanapun, minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila selalu melindungi. Badan ada tetap hangat dan terhindar dari gigitan serangga, Ma. Iya loh, Ma. Papa juga pakai. Masuk angin Papa hilang dan aromanya, Ma. Lebih wangi. Ibu juga mau pakai. La 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 la, cap
gorila la la la, cap gorila la la la, cap gorila. Kini telah hadir minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila yang berkhasiat mencegah dan juga membantu meredakan perut kembung, gejala masuk angin, mual-mual, mulas, digigit serangga, dan lain-lain. Sediakan selalu minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila setiap saat. Oleskan secara merata di seluruh tubuh sehabis mandi, ketika beraktivitas, dan sebelum tidur. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila tersedia di warung-warung, toko obat, dan di apotek-apotek sekitar rumah Anda. Diproduksi PT Sinar Effendi Murni. Minyak kayu putih dan minyak telon cap gorila, lebih hangat dan lebih berkhasiat. Siang beraya SMS masih ngadamkeun carita Sunda siang BT Radio Sinar Mega Suara SMS FM 107,7 di Jalan Slabintana kilometer 7 Sukabumi. Carita Sunda ieu sakama biasa disponsoran ku PT Sinar Effendi Murni nu parantos ngaluarkeun landung atanapi obat-obatan tradisional. Diandawisna Aladina kapsul sareng Aladina kapsul please. Kapsul jamu obat kuat tiasa dileuit ku istri atau ku pameget nu anu misuna. Pikeun ngajagi kesehatan badan urang, oge tiasa nyegerkeun kana badan urang. Obami saderek istri pameget nu anu misuna katarajang panyawat para regel atanapi cara rangkeul, letih, lelah, lesu, lemah, utamina satusna urang di damal berat supados pulih deui kesehatan urang. Mangga dileuit bae Aladina kapsul atanapi Aladina kapsul. Salajengna Menpas kapsul. Menpas kapsul kapsul jamu khusus pikeun ibu-ibu. Hasiat Menpas kapsul pikeun ngalancarkeun karesuban atanapi ngalancarkeun datang bulan. Sareng Menpas kapsul tiasa ngalandungan kaputihan atanapi efek tai. Perhatian ka ibu-ibu anu nuju bobot teu kenging ngaleuit Menpas kapsul. Salajina jamu godog cap gorila. Obami saderek istri pameget nu anom sepuna kata rajang panyawat nyeri canggeng, landungan baik ngaleuit jamu godog cap gorila. Jamu godog cap gorila disagigireun ngalandungan panyawat nyeri canggeng, oge tiasa ngalandungan panyawat lebat angin, ngalancarkeun peredaran darah sareng tiasa ngalancarkeun dina kahampangan. Mangga dileuit bae jamu godog cap gorila ku istri atanapi ku pameget. Salajengna minyak kayu putih sareng minyak telon cap gorila ieu pariogi pisan pikeun ngajagi kasehatan badan urang ku cara dibalurkeun kana salira atanapi badan urang utamina saatosna urang siram atanapi bade kulem. Minyak kayu putih minyak telon cap gorila haneut karaosna seungit kaangseuna nyegerkeun kalayan berkhasiat. Minyak kayu putih minyak telon cap gorila tiasa ngajagi atanapi nyegah tina dicecoreungit atanapi serangga anu sanesna. Begituna mangga dianggo bae minyak kayu putih minyak telon cap gorila. Minyak kayu putih minyak telon cap gorila, jamu godong cap gorila, Menpas kapsul, Aladina kapsul, sareng Aladina kapsul terus diproduksi ku PT Sinar Effendi Murni Sukabumi. Biasa digalih di apotek-apotek, di toko-toko obat, di warung-warung anu cangkat kalayan, terus mubar di kampung sareng di kota. Wilujeng siangi kaum kakang oman tek itu dinyangkut ledeng, sakeluargi kumadaramang dinyangkut kidul tunumpangan Kang Din sakeluarginya Kang Ieu duge kesareng keluargina, Kang Abdurrahman, Wa Usep, Wa RT, gimana ke depan Wa RT begitu. Wilujeng siang, wilujeng ngadangkeun. Oge Kang Moka, Kang Jena teh sunati abajuri di Kang Jago, gimana kan nguling manjenalmanya wilujeng siang we lah. Kang Pardi di Selajamu, Kang Pesantren wilujeng siang sakeluargi Kang Nana Teis di Cidahu oge wilujeng siang. Salajina Mang Ideng sakeluargi di Kace, wah kerepare juga Mang Ideng mah. Mangga wilujeng siang we lah, Mang wilujeng ngopi tah bari ngarokok. Oge keluargi Kang Ideng, Kang Embeng, Kang Nenennya di Kace, mangga wilujeng siang. Jadi ngadangkeun deui siang ieu. Atuh Kang Oka Pamuadim Junaid sareng Ibu Puroh di Cikampek Gualpara Gumadaramang. Mudah-mudahan carehatnya oge Kang Pahru sareng Kang Jana. Kumaha percuburan. Mangga wilujeng siang we lah.
Lajeng ngadam genoingna tang-tang landung pangbrahmana. Urang lajengkeun ayeuna kanggo ka paos tukang burayam Jalan Bayangkara Penunberi lajeng siangnya Pak RT daluda ungadamang mudah-mudahan sehatnya. Pada dan mutar si pelang detik arti genep parwe 2 lajeng siang jeung ngadamkeun ka kantun atau Pak RW Haji Suridari Pak Umay sareng ibuna jasa Taylor teh kumaha manggil sareng Mang Salam lajeng siang lajeng ngadamkeun Mang Dayat mangutiknya oge Kangkos rombongan Eusa dulur Gedung Panjang lajeng siang lajeng ngadamkeun sareng kumaha ramang Pak Ustaz Saripudin keluarga di Sawalega di kumaha ramang panggi sarehatnya oge Bapak Hendrik Blackson ieu sareng ibuna kumaha ramang di keluarga di Gunung Karang Jalan Baros lajeng siang di lajeng ngadamkeun Paujang gatanya di Ciberem Hilir mangga lajeng siang oge lajeng ngadamkeun deui nasungan ieu siang ieu atuh kang Pak Ustaz Bapak Haji Tatep saning Haji Tatep di Cibati saat lajeng siang Pak ada ramang ieu mudah-mudahan sarehatnya atau selami tetepang mangga lajeng ngadamkeun dongengna siang ieu pamugi katampi kalayan kapinggahan. Atau Abah Ece ogenya manggal jeung siang bae Ece digentong jeung ngadam gending siang ieu oge Kakang Ujang supir ieu sareng ciceuna di Pasar Bo manggal jeung siang pare jalan mangga nyangakeun lah dongengna tang-tang landung pangbrahmana atuh salajengna oge kanggo ka Pak Ridwan Payusnya Aki Oji jaga ceus kumaha ramang ganda maya cikaulipan pamugi sarehat siang ieu ieu ngadamkeun dongengna urang Cisaat urang Cibolang urang Karudampitnya terus urang Bejong Loa urang Cikondang hiji atau urang Pondok Longsirnya urang Kemang Santayan deui urang Cibolang Kidul oge urang Ciseureu sadeananya lebat urang Jalan Caringin Cikulu nanggalu jeung siang kateudeun jeung ngadamkeun deuna tang-tang landung pangbrahmana siang ieu atuh salajengna ge kusimburing dikeunkeun ya carita Sunda kanggo bari SMS sanesna urang Purabaya nya urang Sagarantan urang Artana ya dari sebatan hiji ikumkeun lah urang Pasir Tulang urang Ciurug urang Sagarantan tah Cidolognya oge Kapaniletana tah daerah Cianjur Selatan lajeng siang kumaha ramang mudah-mudahan sarehat mangga mikasen kana carita Sunda mah wilujeng ngadamkeun dongengna dina siang ieu katang-katang landung pangbrahmana atuh salajengna bare SMS ieu carita Sunda kusimburing dikintunkeun oge teh kanggo ka bare SMS anu sanesna anu caket anu tebihna anu mikarosoti carita Sunda mangurang lajengkeun carios ngadu jago bagian anu ka-12 sudah ngadamkeun deuykeun karengsena Bang kumaha ieu numutkeun amang ngeunaan khasiatna dina kapsul wah bukan main atuh aladina kapsul mah abdi biasana tos didamel teh sok karaos pararegel atanapi carangkeun lalu lulus badan teh tapi saatosna ngaleut aladina kapsul alhamdulillah cagur badan sehat kuat jeung bergairah deui pokona mah hebat lah aladina kapsul mah thank you aladina kapsul aduh make thank you sagala si Mang mah ayeuna ceuk ecuk kumaha tahu pami ceuk ecuk mah satos nangaleut aladina kapsul teh tami gairah dina hubungan suami istri nyegerkeun sareng nyehatkeun kana badan bali biasana ecuk teh nyeri cangkeng alhamdulillah cager satos nangaleut aladina kapsul mah thank you aladina kapsul aduh eta si ecuk make thank you sagala deui ari ceuk akang kumaha ari ceuk akang mah ieu teh aladina kapsul teh tidak ada tandingannya luar biasa khasiatna nami tenaga anyar nami nafsu kana tuang nami semangat nami darah jeung sabangsana pokona yahut teh aladina kapsul mah thank you aladina kapsul Aladina kapsul didamel tina pepelakan anu aya khasiatna ditambih ginseng ti Korea pikeun ngulihkeun kakuatan istri pamegat ngabina rumah tangga nu harmonis tur bahagia Aladina kapsul pasti jerekno
Sanggis sarapti ngong pamurgana ngawimitian diantara serna tarik ngandung kamara buahan ji pamimpin nu bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cenah dijawab ku sararea salamani saheng geuman jep jempe deui. Para bapak, para ibu, para saderek miwah para hadirin sadaya. Kadang warga Cirisu. Oh iya, urang ditinggalkeun ku salah sahiji warga urang nu katelah Nyi Saema. Dina ieu kasempatan simkuring perlu heula medar hiji perkara nu aya patula patalina jeung Nyi Saema. Hal ieu teh penting pikeun ngahudangkeun hiji semangat dina ngeuning ngabelaan keamanan balarea nanjirkeun keadilan jeung bebeneran. Nyi Saema hiji awewe nu boga tekad jeung niat anu buleud pikeun ngabelaan urang sararea sangkan bebas tina bahaya garong atawa ancaman jalma jahat anu ku urang sararea geus pada nganyahokeun. Di antarana bae hiji garong anu gerot anu matuh di tegal papat jadi maotna Nyi Saema teh. Lain ngan sakadar maut biasa teh, tapi luar biasa sabab nyawana dipake modal pikeun nyalametkeun keamanan lembur urang. Tina gangguan jalma jahat teh. Takulantaran kitu sararea perlu nyaho kana perjuangan Nyi Saema anu geus tega ngorbankeun jiwa jeung ragana pikeun ngabelaan urang sararea. Nyi Saema teh nemahan pati alatan tarung jeung hiji jalma jahat nu kacida talengesna. Tah ku kituna urang sararea kudu sadar yen numpes jalma jahat teh lain kawajiban hiji atawa dua jalma, tapi kawajiban sararea. Kabeh kudu milu berjuang pikeun numpes anu jahat. Carana mah kumaha we nurutkeun kamampuhan masing-masing. Komo mun aya nu wani jiga Nyi Saema mah ngorbankeun jiwa ragana langsung adu hareupan jeung musuh, tandang makalangan nandonkeun umur pikeun numpes jalma jahat. Lamun urang teu wani nepi ka dinya lantaran teu boga kakuatan, yu urang tumpes ku jalan sejen. Di antarana bae giatkeun ronda sararea ulah aya nu melencing, ulah aya nu licik, ulah aya nu katinggaleun, sararea kudu ngajalankeun kawajibanana pikeun ngajaga keamanan lingkungan urang. Tah ku jalan kitu jalma jahat bisa kataringakeun sarta bakal gampang nyalametkeun dulur urang anu arek digarong harta bandana. Nah, ieu teh salah sahiji usaha pikeun numpes jalma anu jaraha. Dari usaha maranehna teu hasil mah tangtu maranehna bakal kalaparan. Tak jalan kitu tangtu bakal ngurangan anu jahat teh. Nya saterusna simkuring ngucapkeun syukur ka sararea nu geus ikhlas ridho milu ngaluuhan kana acara ieu pikeun mulasara layon Nyi Saema. Atuh saterusna deui simkuring umaja ka sararea hayu urang ngaduakeun ka Nu Maha Kawasa sangkan arwah Nyi Saema ditampi ku Gusti ditarima ku Nu Kawasa, dihampura dosana ditampi iman Islamna sarta sing dijauhkeun tina siksa kuburna. Atuh sajabana kitu deui bisi bae Nyi Saema teh aya kasalahan ka urang sararea. Dina poe ieu urang hampura ku sararea sangkan teu matak berat ka manehna. Tah sakitu we pangajak ti simkuring yu ayeuna mah urang jajabkeun ka tempat anu pantes nu bakal istirahat di alam kuburna. Yu urang indit kalayan ieu carita ditutup ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek pamurgana nyaritana tatagnakan brung sararea ngajawab salam mani saheng matakeun. Jep jempe deui telila palebe turun tina golodog terus lempang ti heula sarta dituturkeun ku anu manggul pasaran. Legedet alutan anu jajab ngalut pasaran maju lalaunan dijajabkeun kudu ngadua sapanjang jalan.
Maninggal gerenggeng semoga eman sarerea teh anu tinggalin mari nu jajab ka astana bari ngadua husuk pisan. Harita mah boro-boro kolot dalam barudak nu biasana sok recet ayeuna mah estu jempring tayan wani gandeng atuh sora antah jeung macalakan anu teh beuki tetela ngan ukur diselang ku sora suku anu ngarengkah sakapung sok aya nu ngadehem kala matak nambahan geuman bae. Dina barisan tukang katempo aya ubing Ilin Rumi jeung Uas anu peuting tadi giliran ngaronda. Sedengkeun para pangurus lembur mah kabeh ge dina barisan hareup teu jauh tina pasaran. Bekelila aleutan teh beuki jauh ti lembur sarta beuki deukeut ka astana. Dibagiakeun ku sora manuk nu recet di sarada sarta dibarengan ku ngahiligirna angin. Jika nu mapagkeun layon Nyisai mah nu maotna pada ngahormat lantaran gede jasana da tandang makalangan numpes anu jahat teh lain harita bae. Ngan bae poe tamah poe pamungkas Nyisai mah teu kuat nadah pangawasa aki Jipang nu akhirna nepi ka ajal. Gancangna carita layon geus beres dikurebkeun sarerea geus marulang di kalembur. Saja jalan singgereun deung ngalobro nyaritakeun jasa-jasana Nyisai mah. Padahal sarerea geus pada nyaho ngan bae mata keran. Jelema teh jiga nu hayang kapuji, sarerea harayang nyaritakeun pamanggihna, malah mah waktosna bare SMS nyekapan. Nepina urang pungkas dicekapundikeun ka diwena carita Sunda dina judul Ngadu Jago bagian ke-12. Carita Sunda ieu sakumaha biasa didugikeun ku Radio Sinar Mega Suara SMS FM 101,7 di Jalan Slabintana kilometer 7 Sukabumi. Digarap kusim kuring dina Mara kalian sponsoran ku PT Sinar Effendi Murni nu parantos ngaluarkeun landung atanapi obat-obatan tradisional diantawisna Aladina Kapsul sareng Aladina Kapsul Plus, kapsul jamu obat kuat tiasa dileueut ku istri atanapi ku pamoget nu anu muspuhna pikeun ngajagi kasehatan badan urang oge tiasa nyegerkeun kana badan urang. Teras Menpas Kapsul, kapsul jamu khusus pikeun ibu-ibu. Hasiat Menpas Kapsul pikeun ngalancarkeun kareseban atanapi ngalancarkeun datang bulan. Sareng Menpas Kapsul tiasa ngalandungan kaputihan atanapi efek tai. Teras jam godog cap gurila. Upami saderek istri pamoget nu anu muspuhna katarajang panyawatnya dicangkeng landungan baik ku ngaleuit jam godog cap gurila. Teras minyak kayu putih sareng minyak telon cap gurila ieu penting pisan pikeun ngajagi kasehatan badan urang. Minyak kayu putih, minyak telon cap gurila, jam godog cap gurila, Menpas Kapsul, Aladina Kapsul sareng Aladina Kapsul Plus diproduksi ku PT Sinar Effendi Murni Sukabumi, tiasa digalih di apotek-apotek, di toko-toko obat, di warung-warung anu caket terus sumbar di kampung sareng di kota. Bare SMS satur nuhun ku para sarana ujung paturai insyaallah carios Ngadu Jago bagian ke-13 enjing siang tabu 2 urang ngajingkeun deui. Ulailah mungkin saudara tabu 4 singguring ngadongeng deui. Hatur nuhun ku para sarana ujung paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.